ieu ainiyah illa bisalasi gosalatin kajaba kutilu pirang-pirang kumbahan masalan saupamana husibat mangka dihitung salasi gosalat wahidatan kana sakali kumbahan ala sohih cekal sohe. Eta anjing teu kira-kira modal dina wadah teh tapi karapet we podolna teh dikumbah 3 kali nembe leungit tah jentulna eta teh karek dihitung sakali janten ngaleungitkeun jentul mah dietang sakali 7 kali angger dietang sakali leungit jentulna nembe dietang sakali berarti tambihan deui 6 kali salah sahijina campuran ku taneuh. Walau walago lamun ngaletak ieu kalbu pito amin jamidin dina dahareun anu jamid anu beku alko mangka kudu miceun jelma makana perkara asobahu nu keuna ieu kalbu kana emak wa ma jeung perkara haulahu sakurilingeun emak wa bakia jeung tetep naon al baki sasesana ka mana walau walago lamun ngaletak kalbu pisaiin dina hiji perkara eta najisatan pisaiin dina hiji perkara najasahu mangka nganajisan ieu kalbu kana se pa asoba keuna naon dalika itu se saean akhoro kana perkara nu sejen najasahu mangka nganajisan ieu se kana saean akhor wa wajaba wajib naon goslu dalikal akhor ngumbah itu anu sejen sab'an kana 7 kali. Misalna cangkir diciduhan ku anjing eta cangkir nu aya cidu anjing rag-rag deui kana ember berarti cangkir kedah 7 kali ember oge dikumbahna kedah 7 kali ngandu kamu disakalikeunnya dirangkapkeun ember jeung etana bisa jigana disakalikeun mah eta mah mun 2 kali mah berarti cangkir heula tuluy ember ge bersihan. Jadi amuratalnya matak jigana rada ageng tah pikeun jelema nu gaduh anjing diabur mapah we ka dieu katincak kumurang kali nu rek salat yakin ke di akhirat misalna teu ditarima tah salatna bakal balik kana boga anjing tiasa ngingu anjing mangga asal anjing haris upami anjing akur wajib dibunuh anjing juas sunat dibunuh anjing juas mah nu sok kakalayangan kana kasrol santri tah anjing juas mangcan tukang ngabunuh jeung Bang Dudu eta anjing juas sunat dibunuh ciri anjing juas mah di mana ngagogog ti kajauhan tapi urang nagog sieunun eta anjing juas anjing tai ayeuna malam milah padudu teu ara aya anjing tanu ngingun age eueuh meureun ayeuna baheula mah kana kasrol tadi tungku meureun sabaraha puluh dipake wadal anjing di dinya. Nah cenah nu najis bet diayakeun ku Allah jaba tereh loba pan supaya jadi itibar kanggo urang bisa nyebut kalbu teh nu kuat tah nu kieu kalbu teh walau walago lamun ngaletak kalbu pito amin jamidin dina dahareun anu beku nu teuas alko mangka kudu miceun we jelma makana perkara asobahu nu keuna kalbu kana emak wa ma jeung perkara haulau sakurilingeun emak wa bakia tetep naon al baki nu sasesana ala toharotihi netepan dina sucina baki naon dahareun tuasnya roti kering atanapi sorabi ge lah termasuk teuas tah pokona nu ngabeku we diletak ku anjing pokona piceun urut ngaletakna jeung sakurilingeunana nu sesana nama naon suci termasuk meureun minyak lah minyak nu ngabeku minyak baheula minyak ayeuna tara beku minyak nu baheula nu ngadagleg tah diletak ku anjing tapak ngaletakna we jeung sakuringna piceun
Upami minyakna anu cair mah jelas diletak kabeh najis. Walau adhola lamun ngalebetkeun naon kalbun anjing rosahu kana mastakana kalbun pi inain dina wawadah pihi eta dina ina maun ari cai walam yu'lam jeung teu dikanyahokeun naon hal walago nah ngaletak kalbu pihi dina itu ina amla atawa henteu. Pain akhroja mangka lamun ngaluarkeun kalbu pamahu kana sungutna kalbu ya bisan bari garing lam yuhkam mangka tong dihukuman ina bin najasah kana najis. Wakada etanya kitu lam yuhkam in akhrojahu lamun ngaluarkeun kalbu kana itu pamu rotban barina baseuh ala rojih cekaul anu unggul. Li annal asla karena sana asalna oge eta adamul wulug henteu ngaletak wa baqaul ma'i tetepna cai ala toharoti netepan dina suci. Cenah eta sungutna baseuh warutu batu pamihi ari baseuh sungutna ieu kalbu eta yuhtamalu dipanteskeun naon anasan rutubah eta min li abihi tina kelaina kalbu. Pala yutrahu mangka teu dibuang naon pala yutrahu mangka teu dibuang naon al aslu pokok atan teu dipikeun naon al aslu pokok bisaki kumang-mang. Tah ieu mah upami urang nunda cai dina ember di buruan barang kaluar ti bumi eta anjing ngaluarkeun huluna tina wadah ngan teu diyakinkeun nah diletak apa henteu. Tingali we lamun eta anjing ngaluarkeun huluna tina ember teh nya dibetot tah huluna tina ember katingali teu baseuh huluna teh eta lam yuhkam bin najasah tong dihukuman najis. Komo lamun caina emberan emberna teh caian mah tong dihukuman najis cenah eta. Wa kada in ahrojahu rotban kumaha lamun ngaluarkeun teh huluna teh baseuh eta ge lamun teu yakin tos dijelupkeun di dinya mah hukuman suci we gitu. Atanapi ngaluarkeun nya lebet kana ember sungutna garing piraku aya caian eta teu baseuh sungutna ieu mah garing we diangkatkeun teh eta tong dihukuman najis. Malahan upami diangkatkeun eta sungutna baseuh ceuk kaul anu unggul malah tong waka dihukuman najis da asalna ge henteu diletak ieu bari cai tetep dina hukum suci. Kumaha lamun ragu mah wayahna we hukuman naon najis we. Tapi da piraku ieu teh tos nyancubkeun sungutna tina ember henteu baseuh kari tingali caina oyang henteu gitu. Tapi aya mah boro-boro ku anjing ku ucing ge geuleuh we. Sanajan eta cai memang ucingna bersih da tanina tos gosok gigi heula ngaletak dina ember angger teu wani gitu. Wani komo anjing mah. Jadi baseuh sungutna teh pantes nah hatina kelaina eta baseuhna teh. Atanapi memang tina cai tah lamun ragu-ragu kitu tos we kembalikeun kana asal yen eta anjing teu ngaletak ieu kana cai oge asalna caina teh suci. Jadi kumaha keyakinan urang we. Tak abdi mah di mana di ulem bade tahlil riungan dinu ngingu anjing tara barang dahar. Naon sababna? Mungkin bae sanes pasti. Kan ari tos ngomba piring teh sok dituna di luar. Mungkin we diletak. Kecuali tambahan teh malah nginum cai aqua we. Mun dahareuna cau kitu lain nu diseupan, cau nu asak we nu teu diseupan. Da piraku diletak ku anjing na beureun cangkangna unggul eta mah. Paingannya la tadkhulul malaikat baitan piha kalb suratun au kalbun. Ang tong disalurkeun kana talimal mutalim ya mah surah jeung kalbunna urang dohir we. Moal asup malaikat rahmat kahiji imah anu aya anjing jeung aya gambar. Kayak cenah foto kumaha tanu dimaksud gambar
meureun sapertos patung gitu patung ai foto malah terjadi masalah cenah ai sing horeng diemut-emutnya boro-boro malaikat rahmat urang boga budak di tangan teuran kan waya anjing da moal daekeun bumpa lah sieun digegel oh eta tasawuf eta mah secara dohir mah anjing biasa secara tasawuf mah jalma nu jiga anjing matak tadi kita mah kakana talim lah entos we ieu mah surah jeung kalbuna kalbun dohir begitu kade Kang Mat ulang ngingu anjing Kang Mat ari orai mah teu naon-naon nya Kang Mat nya bayar wa qaulu seh ari dawuhan seh ihdahunna biturab lapad ihdahunna biturab eta yak tadi ngamistikeun qaul seh al iktifaa kana ngalap cukup pitakpir dina naneuhan bi goiril ula kulian kumbahan kahiji wal akhirah jeung lian kumbahan terakhir aduh dina masalah idahunna wae dipermasalahkeun di dieu mah. Geuning ihdahunna biturab salah sahiji nu 7 kumbahan teh campuran ku taneuh. Tah ieu dawuhan seh idahunna biturab ngamistikeun cukup naneuhan sanajan dina lain kumbahan kahiji sanajan lain dina kumbahan terakhir. Nu mana wae ceuk seh malah kumbahan kadua dicampuran ku taneuhna mangga tak ieu naon margina panganabasakeun kitu sabab seueur pendapat geura urang tingali. Qala ngadawuh Nawawi fi asri raudhah dina matan raudhah wa yustahabu disunatkeun naon ayakuna bukti naon aturabu taneuh eta pi goiri sabiati dina lian katujuh kumbahan. Oh. Saur Imam Nawawi dina matan raudhah sunat eta nyampuran ku taneuh dina nalika ngumbah najis mugolado teh sunatna ulah kumbahan nu katujuh. Naon sababna? Da kumbahan nu katujuh mah kotor atuh di taneuhan mah. Terakhir mah. Hebat eta Imam Nawawi. Jadi ulah kumbahan nu katujuh cenah. Sunat berarti kahiji, kadua, katilu, kaopat, kalima, kagenep mangga. Ngan wal aula ari nu langkung utama eta ula kumbahan kahiji nu paling utamana nya wal aula wal ula heula nya wal ula ari kumbahan kahiji eta aula leuwih utama tu da ieu nya aja batu di barisan wal aula kade sok aya nu macakeun hadis manja pisanatil aula kaan nama koroba badanatan aduh cente eta sayuna eta teh kuduna lain pisaatil aula pisaatil ula eta sajal manu hadir jumaah dina jam kahiji mun saatil aula jam paling utama tapi kena datu di barisan lah kumaha wae eta qala ngadawu saha al asna'i Syekh Asna'i wajawaju takpir ari wenang naneuhan ngawuran taneuh pi goiril ula dina lian kumbahan kahiji wal akhirah jeung lian kumbahan akhir eta mardudun aduh ditolak dalilan barina aya dalil wanaklan jeung aya tukilan tuh tapi ceuk Syekh Asna'i nu ngawenangkeun nyampuran taneuh dina ngumbah najis mugoladoh dina lian kumbahan kahiji jeung kumbahan akhir mardud eta ditolak matak pikir mah kade henteu yakin don pikir mah don di mangga engkewe ngelapna tos ka 7 kali terus ka 7 kalina ngelapna bisi amuratel kana elap geuning ulah dipikeun
Eta kumbahan kasakali berarti. Eta berarti lapna kedah disertu deui. Pan ieu tadi teh geuning. Lamun najis muga lado kakeunaan ku hiji perkara berarti eta ge kedah dikumbah 7 kali. Mohon. Mun dina sampean mah apel mending digosok-gosokkeun heula di sawah lah. Tong di teu amuratal kana tangan. Ieu teh ditolakna teh dalilan wa naklan. Ku dalil jeung ku tukilan. Mana dalilna anu nolak lian kumbahan kahiji jeung lian kumbahan terakhir. Wa amad dalilu anapun ari dalilna eta palianna riwayati sanyana pirang-pirang riwayat eta arbaun opat. Ulahunna ari nu kahijina arba wahiari ula eta pi Muslim dina riwayat Imam Muslim. Teu ka dieu nya. Wasaniatu sareng ari nu kadua wasabiatu bit turab rawahuma Abu Dawud. Kumaha teh wahia ari ula eta pi Muslim dina riwayat Imam Muslim. Wasaniatu wasabiatu biturab dina riwayat Muslim. Wasaniatu ari nu kadua wasabiatu jeung nu katujuh eta biturab dicampuran ku taneuh. Rawahuma ngariwayatkeun kana saniyah sabiah saha Abu Dawud Imam Abu Dawud. Wahia ari riwayat eta makna riwayati Muslim wa afiruhu asaminata biturabi. Ngawuran taneuh aranjeun wa afiruhu ngawurkeun aranjeun kana turab asaminata dina balikan kadalapan wa afiruhu ngawurkeun aranjeun hu kana turab asa enan kana najis sebenarnya. Wa afiruhu ngawurkeun aranjeun hu kana itu najis enan anu kakeunaan ku najis muga lado asaminata dina balikan kadalapan biturabi ku taneuh. Wasumiat di ngaranan saminah saminatan kana saminah bi tibari istimali turab ku ngitung-ngitung makena taneuh. Tuh dalilna pangna tadi naneuhan dina nu kahiji lian nu kahiji jeung lian nu akhir mardud. Dalilna sabab pirang-pirang riwayatna aya opat. Ulahunna wahia pi Muslim nu kahiji tina eta riwayat nu opat nyaeta riwayat tina Imam Muslim. Wasaniyah wasabiah biturab. Ulahunna atanapi aulahunna eta nu aya barisan. Hah? Kumaha? Ulahunna kahiji berarti. Wasaniyah wasabiah biturab. Kumbahan kadua, kumbahan katujuh biturab. Nya. Tariwayat kadua. Ulahunna wahia pi Muslim. Wasaniyah cing bantuan atuh yeuh. Wasaniyah riwayat kadua. Tuluy wasabiah. Hadisna. Wasaniyah ari riwayat kadua tadi ulahunna wahia pi Muslim. Wasaniyah ari riwayat kadua jadi wasabiah biturab gitu bahasana teh nya. Wasabiah ari kumbahan nu katujuh eta biturab pake taneuh. Jadi kahiji ulahunna tadi dina riwayat Muslim riwayat nu kadua wasabiah biturab berarti awal jeung akhir. Eta dalilna ceuk Syekh Asna'i upami nyampur taneuh lian di nu kahiji jeung di nu akhir mardud. Sebab dina riwayat Muslim nu kahiji, riwayat nu kadua wasabiah biturab. Wahia ari itu riwayat eta makna riwayati Muslim keneh wa afiruhu asaminata biturab wasumiyat saminatan bi tibari istimali turab. Aya dina sawareh riwayat Imam Muslimah wa afiruhu asaminata berarti 8 kali. Kudu ngawurkeun anjeun kana eta tempat nu kakeunaan ku najis teh dina balikan ka 8 awuran taneuh. Nah geuning balikan ka 8
wasumiat saminatan bi tibari istimali turob. Jadi caina 7 meureun taneuhna hiji jadi 8 gitu. Pan dicampur teh. Wa riwayatu salisah ari riwayat katilu eta ulahunna ari nu pertama sab'ah au ukhrahunna ata terakhirna sab'ah eta biturob dicampuran ku taneuh. Riwayat katilu ulahunna ukhrahunna. Rawa ngariwayatkeun kana salisah Sadarukutni bi isnadin sahih kalawan sanad sahih. Kama saperti perkara qalahu ngadawukeun Nawawi kana nama Pisaril Muhaddam. Ieu dalil ti Syekh Asna'i. Wa Rabi'atu ari riwayat nu kaopat eta ihdahunna ari salah sahijina sab'ah eta biturob meureun katilu. Qalahu ngadawukeun kana ieu Rabi'ah Nawawi kana Rabi'ah Pisaril Muhaddab dina Sarah Muhaddab ngan walam tasbut tetep ieu kaul. Wa qala ngadawu Nawawi fi fatawina fatawi Nawawi innaha sanyana Rabi'ah eta sabitatun aya tetep dina kaul. Fa'ala takdiri subutian netepan kana takdir tetepna Rabi'ah hiya ari itu Rabi'ah eta mutlaqatun dimutlakeun wa kuyidat dikaidan Rabi'ah bil ula kuno kahiji. Jadi ihdahunna nya ihdahunna teh salah sahijina. Salah sahijina ngan dikaidan eta salah sahijina teh ku kahiji cenah kitu. Jadi nu kahijina tina anu 7 dicampuran ku taneuh bisa oge dikaidan ihdahunna teh au ukhra atanu terakhir. Ieu pendapat Imam Saha Imam Asna'i nyandak dalilna tepi ka 4 riwayat. Matak cek anjeunna di mana naneuhan nu kakeunaan ku najis mughaladoh lain dina kumbahan pertama, lain dina kumbahan terakhir mardud secara dalil. Dalil kahiji, dalil kadua, dalil katilu, dalil kaopat. Ku sabab kitu palaya juju teu meunang atuh naon al udulu pindah ila goirihima kana lian ula jeung ukhra. Litipakil qaida ini karena itipak qaidua ala napiha kana nganapikeun Rabi'ah. Tuh. Jadi tetep cek Asna'i mah kudu kumbahan kahiji jeung kumbahan terakhir atawa kumbahan terakhir. Jadi lamun make taneuna kumbahan kadua jeung tepi ka kagenep mah teu jadi cenah kitu. Cek Imam Asna'i teu meunang gitu. Tapi cek kaul anu pertama mah lah nu penting masalah sahiji tinu 7 make taneuh we. Malihan kaulna kaul arjah nu luhur mah kaul rajih. Kaul anu paling unggul ar-rajih yakfi sab'un. Matak pendapatna mah sok kaditu kadieu tetep we canak mah kaul anu naon ar-rajih kaul anu unggul. Wa amman naqlu Allah alam. Tanembe dalilan ke naqlu. Saeutik-saeutik mah teu tereh tamat lah. Mang Asmun naon ancana ieu Rabi'ah. Ancana Rabi'ah naon? Atuh balik deui kitu mah. Mencang halaman sabaraha? Halaman sabaraha? 35. 28 tilu wa intarosihama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa intarosihama laisatan qasim ala dawil birosifat ba marusim. Watlub tariqal itisari fil amal bil wibki waddor biujanib kazalal wardu dilal wibki ladhi yuwapiku wadribu fil asli pa antal hadiku ingkana jinsan wahidan aw aksaro papad wada angkal jadala wal miro. Wa intaro lamun ningali anjeun asihama kana bagian
laesat henteu ieu siham eta tankosimu narima kabagi siham ala dawil miros kanu ngabogaan waris. Patba turut anjeun ma kana perkara rusima nurek ditulis ma. Watlub neangan anjeun torikol ihtisor kana perjalanan ringkes pil amali dina amal. Bil wikpi bade ku jalan muafaqoh, wadorbi jalan mubayana, yujanibka ngajauhkeun ka anjeun naon azalalu kasalahan. Wardud ngabalikeun anjeun ilal wipki kana wipik kana satengah aladi anu yuwapiku muafaqoh ladi. Wadribu ngalikeun anjeun kana wipku pil asli dina asal masalah. Pa antari anjeun eta hadi kunu pinter ingkana lamun bukti wikpu eta jinsan wahidan sajinis au aksaro atawa leuwih loba. Pahpad ngaraksa anjeun wada ninggalkeun anjeun angkati anjeun al jadala kana papaduan wal miro jeung cempadan. Wa in taros sihamu laesat tankosim. Upami ningali anjeun kana hasil tina bagian teh teu mencukupi kadawil miros. Dibagikeun teh teu pas kitu. Ceuk musonif patba marusim kari tuturkeun naon nurek ditulis ku abdi. Tayangan jalan nu paling ringkes dina ngamalkeunana upami ku muafaqoh jalankeun masalah muafaqoh lamun teu bisa ku muafaqoh jalankeun ku mubayanah yakin bakal ngajauhkeun tina salah. Tos kenging muafaqoh atawa mubayanah kalikeun kana asal masalah maka yakin anjeun kalebetkeun jalmi nu pinter. Urang contohan we hiji mayit ninggalkeun umun ninggalkeun genep amun. Mayit ninggalkeun umun ninggalkeun genep amun. Mayit ninggalkeun umun ninggalkeun genep amun. Cing umun sabaraha? Teu aya anak, teu aya incu, teu aya dulur semet dua kaluhur. 1/3. Ieu asobah. Masalah mahrojiyah. Masalah mahrojiyah teh ngadamel asal masalah ku mahroj nu aya, ku penyebut nu aya. Berarti asal masalah 3. 1/3 tina 3 hiji. 3 canak hiji 2. Tah ieu siham ya teh siham ari hiji ku indung mah cekap ieu 2 dibagi genep kan teu bisa. Tah ku sabab 2 dibagi genep teu tiasa maka wayahna we adad ru'us kudu dikalikeun kana asal masalah. Sanes berarti 3 juta jadi ngagedean 3 juta gundukanana beda. Ngan tingali heula nisbatna genep kana 2 tadi perkecil. Entong langsung genep kali 3 tiasa, genep kali 3 18 tiasa. Ngan aya jalan nu paling itisor. Nisbatkeun genep kana 2, genep bagi 2 sabaraha? 3. Tah berarti nu diturunkeun teh ieu 3. 3 kali 3 asal masalah sama dengan 8. Sanes 3 juta jadi 8 juta, tapi 3 juta jadikeun 8 gunduk. Nu penting pas we ka dieuna. Ada ruus 3 nu toskeun muafaqoh kalikeun kana siham umun 3 hiji. 3 kali hiji 3. Ada ruus 3 kalikeun kana sihamna si amun 2. 3 kali 2 sama dengan genep. Upami genep dibagi genep pas. Bisa we genep langsung kalikeun kana 3 ngan terlalu banyak. Genep kali 3 jadi 18 wayana nu 3 teh kudu digundukeun jadi 18. Pan bagian mah ngan kitu-kitu keneh mah tak perkecil.
genep nisbat 2 berarti 3 tah 3 we ada rusna nu turunkeun kalikeun kana asal masalah. Liurnya liur wayahna we. Matak Panurdin MUI itu tuh MUI Panumbangan barang datang wah loba tanyakeun sok ngebel teh setengah jam itu teh. Tah gitunya. Jadi kana langsung genep kali 3 ge tiasa ngan loba teuing tuh da. Engke 3 kudu dibagi 18 beuki leutik. Tos we masih kene bisa diperkecil mah genep bagi 2 berarti 3 tah ada duusna 3 kalikeun kana asal masalah jadi asal masalah janten 8. 3 juta bagikeun 8 gunduk tah. Engke berarti dikaumunkeun 3 gunduk di kanu genep mamangkeun genep gunduk sagunduk sewa engke bari. Keun teu lieur acan mah sasa ilmu paroid. Tamalan kamari mah naroskeun cenah ieu teh nikah deui ka urang Kerawang, gaduh deui budak. Ngan budakna diihtimalkeun duka budak manehna duka lain babari eta mah geus tes DNA cenah. Saya teh ngaina zaman canggih tes DNA. Oh nya tes DNA. Naon margina jigana si lalakina teh geus tawado eta. Tapi boga budak kitu nya eta. Geus tes DNA cenah eta. Tawado. Saur Kang Ajeng ngan Toton mah geus persis tungtung sorban. Lungguh. Tah ieu teh sajinis anu ieu teh engke mah aya 2 aya 3. Tuh. Anu teu pasna teh eta aya muapakong ke aya mubayana keun mualir moal. Ngan ari ngaji paroid mah da nu alon gancang mah komo akang itu mah yongdu akang non cikole keun we cenah dan kage bisa gitu nuruk tuh buat gitu cekap wallahu a'lam bishawab. Sok wilayah nu naroskeun paroid tiasa dijawab teu tiasa urang PR-keun gitu. Tere balik. Sakitu nu kadugikeun kirang langkung diantos sapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.